Musrik teh penyakit itikon gitu. Itu masalah itikon, masalah hati, sanes masalah kehidupan. Mal hartosna musrik mensarikatkan ngaduakeun ngatilukeun pangeran itu maksudna teh. Dina hate, sanes dina kanyataan, sanes dina hate. Maksudna teh gitu. Seueur jami nu jadi heureut memahami musrik gara-gara ngaminyakan keris jadi musrik, gara-gara ngukut batu ali jadi musrik, kok sanes gitu. Dan musrik mah penyakit itikon gitu. Gering gitu mah ke dokter eta dijamin canggih ke dokter eta mah kan musrik nu kitu teh. Boga penyakit kitu mah rumah sakit eta geura. Di rumah sakit eta mah aya ahlina jago tamun teu cager tan sakitu teh musrik teh. Aku margi aya pihak-pihak tertentu anu ngajar ngaheureutkeun agama. Jadi ditarik karena syariat musrik teh seolah-olah jadi bentuk musrik. Teu kaop nyook keris disebat musrik, teu kaop nyeungeut menyan disebat musrik. Musrik teh jadi heureut gitu. Udah musrik mah lega. Tiga nu tadi teh kan gaduh keyakinan aya nu ngaluwihan ti pangeran eta teh musrik sanesna mah gitu. Ayeuna mah jadi kana bentuk musrik teh. Naon margina ngarah manehanna jom-jom gitu. Matak dialihkeun musrik teh kalau nyawa keris, dialihkeun ka nyawa batu ali, dialihkeun ka jarengeut menyan. Jadi karunya nu jarengeut menyan, padahal musrik mah seueur di kota gitu. Nu yakin cager dokter, nu yakin cager rumah sakit, nu yakin aya rezeki di kantor, nu yakin aya rezeki di dagangan. Mantap penyakit musrik sarasna. Penyakit kamusrikan ngan ciri musrik nu dimaksud ku pedaran ieu gitu ya. Cirina teh ruhul kudus terus dikuasai ku setan cirina. Aya ruhul kudus dikuasai ku setan kumaha? Fitrahna reksak gitu. Fitrahna lalaki mah bogoh ka awewe. Ieu mah lalaki teh bogoh ka lalaki. Tapi fitrahna teh reksak berarti ada jelema teh tos musrik. Itu ujug-ujug musrikna teh pasti diawitan heula ku pengganti na ewi. Ti mudah-mudahan kena jumlah, pasti ngahalalkeun heula sagala cara. Pasti tibari heula pola hidupna teh. Pasti jina heula kan gitu ya. Janten we musrik kitu maksudna. Ka janten musrik teh hasil akhir. Kan kumargi ieu penyakit itikon urang teu terang cirina kan ketika digambarkeun ieu urang terang ruhul kudusna dikuasai ku setan. Aya ruhul kudus teh paranti fitrah manusia. Oh berarti ciri jami musrik naon? Nu fitrahna geus ruksak, fitrahna da khidmat ka aya budak nu dikeun ka wani maehan kolot musrik teh dipastikeun eta budak hatena geus musrik da tempo dina kalakuanna da fitrahna budak mah khidmat ka kolot ieu budak wani maehan kolot musrik eta teh nu kitu da urang geus hafal lamun musrik teh berarti geus moal menang pangampura tong ngarep-ngarep ku di penjara jadi soleh aya budak maehan kolot terus di penjara harepanna keluar di penjara soleh moal da tos musrik pan jelema bisa soleh teh ku nampi pangampura ti pangeran. Da ieu mah pandaya pangampura ti pangeran lagi.